tebal ya securuk bisa bawa. Taman dua ramo. Taman dua ramo. Iya ya securuk. Dah kan gede pasangkan uang bisa ngarate. Bener mana? Bisa? Bener orang mah tuh bohong. Ke bawah tanah panggedena ya. Iya, oh siap. Sok. Kosro lah di tengah mana? Mana sih? Aing mana kak? Mana bajuna aing sukuna? Kut. Kira-kira sisi metot nak. Batuk mewah bangkung. Gandeng ngarata. Kita baju. Kelan. Okay. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Dak dia. Udah beli baju. Naon? Wow. Kenalan euy. Biasa keur nguji kekuatan. Maksudna naon di euy? Biasa keur karate lamun potongkeun kai pake leungeun kuat. Sok gerak kumaha contohna? Dek pasangkeun hiji urang arek ngajaran deui. Oke, siap. Iya ya, Ben. Ilik rabi diuk dia. Ya, hai. Terus lagi terus. Jurus lah. One, two, three. 10. Pintar hina banget. Udah ngajarin dah. So. Nah, meneun. Siap, Hok. Yang jurus ke sini, Bel. Oke, Be. Wah, bisa. Iya mah hiji lain. Wit. Atuh bener. Sekali. Tahu me. Lupa tahun-tahun. Yes. Dek, pasangan aja gue. Ngajaran yo. Siap bosku. Dek, pangmasangkeun urang gede-gede 2 we-nya. Mudah atuh. Bener nih. Ting euy, pasangan ge. Yo, Di. Yo, besok ka dieu. Apa nang tuh?
Marane kasih si kabe. Iya. Au. Oh, Pak Aduh, aduh. Bruh. Balik. Balik. Balikan deh, balikan deh. Balikan deh, balikan deh. Nggak deh, balikan deh. Kasirian. Balikan deh, ikut. Biasa uji kekuatan jeung kemampuan makai. Biasa karate lamun motongkeun kai. Heeh. Kai wah. Nadi. Deh. Balikan deh. Balikan deh. Gila siapa? Non mana be? Tidak wan.